kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu salat sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakona nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna ai maneh tara-tara teuing atuh lain bener kedua teh terus siap eueuh buruhna naon heuda kudu kaharti heula awaludini ma'rifatullahi ta'ala awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat aya janji dekul mah eta mah tuturut muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngiclik we apa dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh ai salat teh tugasna aqimus shalah adegkeun salat lain laksanakeun tapi adegkeun maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun nu hese digampangkeun contona batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau anjir cacak syariat teh Nyai cager di Jakarta Nyai cek urang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan ulu jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun bener dawala tapi kunaon atuh naon dewek mah salat dikeureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae boa eueuh pulsaan boa meureun tara zakat anjir tara sodaqoh tara nyieun kahadean ka batur kumaha lamun dewek daek sodaqoh daek zakat tapi teu nyambung keneh boa teu dicas boa tara silaturahim jeung baraya jeung kiai jeung ajengan jeung alam Allah kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeuketan kiai beureujing daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun rumasah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta nu leuwih berat mah boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukeurkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya mana kewajiban anjeun salaku manusia pengabdian anjeun iya karena budu wa iya karena stain anjing puasa dikeureuyeun tapi eueuh hasilna nya nah eleh ku hileud ai puasa dina bulan naon Ramadan ai hartina Ramadan pembakaran ai dibakar panas tiis panas apa hileud apa hileud panas akibat teu barang hakan ngabuleun maneh bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta atawa hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ka Cirebon ini tiber nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah parasea zakat kalah beuki pedit sia teh beda masjid geus parang-reng Allahu nya euy orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa di mana nyileungleum teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam nah eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon jauh doang jauh aing ladang puasa teh eta we THR lu dipelongna teh THR wah digadekeun kana urusan dunya paingan teh dijabah eta geuning panyakitna tu sangka sia da wala pinter kitu Pak syukur